bari jeung sasalama kuali mah teu meunang sasalama virus geus sasalaman teh make ieu bae ya ya Allah iya lamun pemerintah ayeuna peduli alhamdulillah walaupun unsur politisna kukulah henteu kudu dicaritakeun gede tetapi kepedulian pemerintah alhamdulillah disemprot ya kabeh tanda peduli supaya makhluk rakyat aman nyaman. Presiden geus ganjurkeun peduli berarti alhamdulillah bahkan seluruh masyarakat tidak usah keluyuran, tidak usah keluar, cukup belajar di dalam rumah saja. Tinggalin zaman. Kiai mah geus tiba heula dulur, udah sok ka jalan-jalan haram. Di imah bae cicing, molah awewe mah ulah ka masjid. Cukup we di imah ge salat teh kudu dihareup, teu kudu di tengah imah, di kamar lagi mun aya leuwih jero deui kamarna. Geus tiba heula kami mah ngabahas kos kitu, kakara kuari bupati ngabahas, tinggalin. Eleh ku kami sebenarnya mah. Ya Allah, matak aya model kos kieu. Aya hikmah berarti di balik corona aya hikmah manusia tedek di ka Allah keun ku Gusti Allah ku Allah dengan cara Allah hikmahna ulah ka mana geus bae urang penting mandi wudu make baju nu putih asup kamar uzlah ngaranna bawa HP goblok jadi WA-an di jero kamar tolol anak Bah Habib Rozak mah kitu kabeh jeung Haji Pendit tarolol kabeh aya uzlah mawa HP aman ke dititah orang ku agama Masya Allah kamu orang boga wiridan sholawat sadajan teu dititah ge ku bupati ku gubernur ku presiden emang pagawean aing rendahkeun hati urang gerak Allah setiap momen yang terjadi ada muatan amanah dari Allah kieu cik Imam Jalal urang boga penyakit darah tinggi nu bisa nganasehatan ka urang kecuali dokter teh meunang ngaji teh ti Ibnu Sena asli nama ilmu kedokteran teh Islam di antarana ulah ngadahar lauk asin ulah ngadahar asin-asin jeung sederetan anu ngabahayakeun eta teh titipan Allah melalui lisan dokter mun hayang nyaho seperti itu dokter anu belajar disampaikan ka urang kok teu manjur sih teh ucapan dokter teh ka pasienna nu teu manjurna muatan bayaranana lamun dokter ikhlas sod ikhlas sod atuh bakal hebat karena teu ikhlasna ieu lah sagala rupa ge lamun ikhlas mah masyaallah kali hikmat nu baheura teh ari ikhlas hebat barang ahli hikmat nu ayeuna muatanana jelema dakwah dari panggung ke panggung baheula mah hebat wasilah aya masjid di Cilongok eta teh kiai dakwah ka dieu dijieun lah masjid lamun lain ikhlas moal bisa eta kiai nu kamari ieu zaman kolot-kolot urang bapak-bapak urang tapi kiai nu ayeuna begitu balik kiaina masjid dijual nu keur ieu mah nyieun masjid barang balik Haji Jamal masjid dijual Haji Jamal kadinya dia keur ieu mah pan raja bandel dijual kiai emang kunaon barang kiai ngomong teh di dieu aja teu betah lah dijual bae salah masyarakat apa salah Ki Jamal? Ki Jamal teu ikhlas. Lain Jamal ieu mah guruna. Ikhlasna. Ada sejuta titipan, ratusan titipan, puluhan titipan pada lisan-lisan makhluk Allah ulah seperti beragama Islam. Imam Ibrahim Al-Adham manehna kan guru supi teh pendeta guru supi da Ibrahim bin Adham teh pendeta ya Allah ya Rabb ketika jalan asup ke gereja cek Ibrahim bin Adham wahai pendeta Anda ini disegani Anda ini dicintai dan Anda dikagumi oleh umat Anda apa sih rahasianya cek pendeta satu rahasianya apa setiap hari walaupun saya ingin makan, ingin minum, tapi tetap makan saya hanya satu kacang dan satu teguk air. Itulah rahasia. Waduh, si Ibrahim bin Adham hebat.
Sudah berapa tahun Anda seperti ini? Saya sudah 30 tahun melakukan seperti ini. Maksud Bu, saya terkagum-kagum dengan pelaksanaan seperti itu. Saya merasa kagum. Ketika umat datang, saya diagungkan, dimuliakan, dicium. Dan berbagai pemberian-pemberian. Itulah yang sangat saya kagumkan. Aslinya saya tapak 1 hari 1 kaca. Ya Allah, cek Ibrahim bin Adam, waduh ya guru aing ya cek ya. Keluarnya nak, setelah keluar dipraktekkan kumanehanana. Lamun pendeta siji kacang sapoe, aing mah setengah kacang. Geus kaleuwihan aing mah. Haji Pendi mah mun nyaritakeun kacang teu boga kacang. Teu boganya nama. Urang mah lamun kuari nyaritakeun kacang balik atuh aya. Nyana deuk make kacang naon? Kacang kedele, leg-leg ku sia. Ayo kunaon ngejudul ka kacangnya. Nah, iyalah keistimewaan seorang manusia nu zuhud anti dunia. Yakni hulu bisa ditenden dina suku. Masya Allah karim. Nah, ketika seseorang mempraktekkan penyakit-penyakit batin sehingga terasa diri teh jeung taneuh saturunan percis sakumaha urang diasupkeun ka kuburan be buka ieu na tempelkeun ieu na minha khalaqnakum asa ngaganti taneuh ieu balikeun deui gara-gara ka taneuh jelema geus bisa kitu keur sadar ku hari hiber bakalna lamun Syekh Mansuruddin ti Mekah ka Banten hiber. Lamun Syekh Khalil Bangkalan ti Mekah ka Madura hiber. Lamun pamijahan Syekh Khalil Syekh Muhyiddin Khalil nya nama lempang di luhur. Loba kiai-kiai. Anu kuari masih keneh jasad nama di dieu tapi hatena mah dikontrakan. Loba keneh. Kuari gaya keneh. Make jas biasa, rajaban biasa. Orenganan ieu mah WA-an jeung dikontrakan. Jurig mah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, panjang lamun dicaritakeun tentang perjalanan sakumaha Imam Jalaluddin Rumi. Inti daripada Isra Mi'raj adalah naikkeun diri ka Gusti Allah. Mun Kangjeng mah langsung ditaekeun ku Gusti Allah. Para aulia Allah nu dimorod langsung ditaekeun. Para aulia-aulia anu suluk ditaekeun ku Gusti Allah. Urang bisa naik derajat sesuai jeung kadar urang. Kumaha carana? Balikeun ku ari. Taekeun ku ari, mi'rajkeun bahasana cek Imam Jalal tina bodoh supaya jadi pinter. Mi'rajkeun. Urang teh bodoh wudu, bodoh salat, mi'rajkeun ngaji mantak naon. Jelema nu ngaji keur mi'raj. Robah geura nu tadina urang teh teu pati bisa itu maca kitab teh. Mi'rajkeun datang ka pondok pesantren, kena ngaji nahu, kena ngaji bilagah. Engke geus bisa hasil mi'raj. Mi'raj urang mah kos kitu. Kabelah dieuna fikihna geus bisa, tauhidna aya, hasil mi'raj urang. Kemudian atuh ilmu tasawufna aya, praktekeun geura ku urang, derajat urang makin hari makin naik, makin hari makin naik, makin hari makin naik. Amanatna saeutik geus bae, mi'rajkeun diri urang melalui Isra, mi'rajkeun urang merubah bae tina bodoh kana pinter, tina teu nyaho kana nyaho. Ketahuilah Allah setelah Allah bisa diketahui ku diri urang dengan cara mengetahui urang heula. Man arafa nafsah arafa roba engke bakal hiber urang ka Gusti Allah. Konsepna seperti eta tapi praktekna kudu berkelana heula. Kudu berkelana heula wantak Oma Irama teu salah. Dalam aku berkelana tiada yang tahu. Waduh raja dangdut hebat eta. Orenganan mencari ani tah mah. Urang mencari ilahi. Gitulah para jamaah kaum muslimin, lamun Oma Irama berkelana hanya sebatas mencari cinta, sebuah cinta zahir, urang mah sebuah cinta batin, cintakeun ka Gusti Allah melalui berkelana. Tentuna berkelana mah laut yang dalam kita seberangi, gunung yang tinggi kan kudaki. Wah, tuh kos gitulah berkelana mah. Tapi tetap berkelana kudu boga modal. Tanya heula ka guru ulah seberkelana-berkelana bae. Datang ke Merak sia ngajongkeng di laut. Ya,
aing dek hiber sakeuna ya. Langsung teu guguru deui, langsung gujubar bae ka laut, tinggal sebuah nama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Haji Pendi berkelana mati di Merak.